wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasa simkuring Trian Labudra di kelas 12 MIPA 5. Di dia simkuring bade ngadudukeun hiji monolog nu mana tugas monolog itu di tugas bahasa Sunda. Nu judulna Ramal ku Denny Afajar. Ngaran kuring Ramal. Tan sakitu-kituna. Eueuh papanjangna. Kuring teu nyaho. Naon pangna kuring diaranan Ramal. Kuring oge moal protes. Pedah ngaran kuring lain Obama atawa Lionel Messi. Kuring moal protes. Sabab ceuk kuring ngaran hade oge lamun kalakuan mahiwal jeung papalimpang tina babeneran mah moal aya mangpaatna. Kuring moal protes. Pedah batur sok nyebut gelo ka kuring. Padahal ceuk rasa waras kuring teh. Ceuk kuring cecek kuring teh. Batur wae sok nyebut otak miring atawa kurang saendet ka kuring. Padahal kuring mah cecek. Teu miring, teu sinting. Padahal ceuk kuring loba nu leuwih gelo tibatan kuring. Nu gelo mah tuh nu sok malingan duit nagara. Nu gelo mah tuh nu sok ngagasab harta jeung ngarebut hak rakyat. Nu gelo mah tuh nu norek nu teu ngadenge rakyat ngajerit teu bisa dahar. Nu gelo mah tuh pamimpin nu ngahaja meungpeun tina kakayaan rakyatna tina sagala kakurangan. Nu gelo mah tuh pamimpin nu teu bisa mimpin. Nu gelo mah tuh pamimpin nu lakuna lain turutan. Teu gampang deuleu jadi pamimpin teh. Gede deuleu tanggung jawabna jadi pamimpin mah. Ieu teu sagawayah jadi pamimpin teh. Teu kabeh deuleu bisa jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok hayang seuri lamun loba jelema nu ngantri hayang jadi pamimpin. Nu mata kuring mah sok ngabarakatak ninggali loba jelema nu tatarejelan hayang jadi pamimpin. Tah, lain teu waras nu kitu teh ngaranna lamun kabeh hayang jadi pamimpin mah. Ieu sing sadar ari hirup geus boga pada hancengan mah moal mungkin atuh kabeh bisa jadi pamimpin. Lamun batur jadi pamimpin, atuh urang anu jadi dipingpinna. Apaan dina salat oge aya imam, aya oge nu jadi makmumna. Jadi rahayat oge jeung jadi nu dipimpin oge ari kalakuanana alus jeung bageur mah leuwih alus pan darajatna tibatan tinu pamimpin anu kacrut. Kusabab jadi pamimpin mah lain gawe anu enteng. Teu hayang kuring mah jadi pamimpin. Mending ge kieu hirup bebas eueuh nu ngatur. Beuh anu nyarek mending siga kuring teu kauger ku aturan itu ieu. Matak lamun hayang hirup tumanina teu kauger ku aturan itu ieu. Hirup siga kuring. Mung sakitu monolog anu tiasa kapihatur. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun kasadayana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.